Orang Sunda boga Siliwangi, orang Sunda boga Pak Haji Dedi, orang Sunda boga Maung Bandung, orang Sunda ulah loba kabingung. Sili asa, sili asu, sili asi, eta ajaran ti Ibu Ramana. Nyahan kanu baong, bageran kanu pedit, eta ajaran karuhuna. Nyahan kanu baong, bageran kanu pedit, eta ajaran karuhuna. Salam hormat kanggo Pak Haji Dedi Mulyadi. Mantap. Badaya sadayana bukaku naonnya saupami abdi nyebatkeun atau ngucapkeun nami Pak Haji Dedi Mulyadi tuh si mana tuh ngajerit gitu tekiat gitu hayang nangis atau bulu punduk tuh merinding. Alhamdulillah abdi ngerasa bangga sebagai rakyat Jawa Barat gitu mempunyai sosok pemimpin anu peduli ka rakyatna, anu cinta, anu silih asa, silih asuh. Bagja orang sebagai warga Jawa Barat mempunyai pemimpin seperti Pak Haji Dedi Mulyadi. Soke ku orang warga Jawa Baratnya, orang doakeun Pak Haji Dedi Mulyadi teh sing sehat-sehat selalu, diberkahkeun rezekinya, dina ngajalankeun perjuanganana, sing selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.